kamari bir datang nu kudu inggit asa gelap salah waya Bapak ngantungkeun abdi-abdi sadaya kupu teu apaleun kawarna jangjang sorangan tapi kabe apal ku endah warna kupu ngipli di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun dipayuneun saholik gumujeng diangkir linggih sadra tina papastian anjeun ridho kana takdir berat teu menang berat sedih teu menang sedih rang tegerkeun dinten Senin anu santen asa gelap salah wayah barang keakan nu dikantun la haula innalillahi kawaas ku kawi rejeung temangna asa cing keneh sempaguyon can parat kawi sapada